Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panusa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Amanda Nabila Putri dina acara Warta Sunda News. Simkuring bade ngadulgikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan karupi-rupi musibah. Salah sahijina mudahna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang lebih 1536 imah katut wangunan sakolah jeung pamarentahan kakeem ku cai wahangan Citarum. Penyebab modalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah tungalahan kokocoran anu ngabularkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngerasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tareka ngumpulkeun arga keur sumbangkeun ka warga anu kenaan musibah eta. Rupina sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring. Kapayunan pamirsa sadayana mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng patepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.